Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aye, Gusti nu Agung. Lalieur teh gablek duit teh. Duit tadi bawa pae. Tapi teu boga duit aing asarek pae. Aduh, aing. Oke, sepi ieu teh. Muatan di acan. Si Saridam. Kalau jadi kenal mana di dia? Kalau ngojek atuh sia teh aing mah. Nah, ngojekna pindah ka dia kawan. Pinah. Di dieu teh mah sepi ngojekna ge. Yo, ayo kue sama ngojek kue ayo beunghar henteu modal heuh. Goblok anjing apa teu? Hirup di zaman ayeuna mah modal we kudu make duit, mah taksi teh kudu ngojek goblok dengan duit. Jadi aing kudu ngojek ya. Ngojek di dieu jeung aing. Rame moal di dia. Lantaran bicara aya penumpang. Heuh paduli lah aing ge. Sok sia teh dan wajib mah ikhtiar goblok menang jeung henteu mah urusan pangeran. Tapi da aing mah loba duit tah. Mana? Tah. Anjay, bener dah. Heuh lah ngojek mah atuh ngabaturan maneh we karunya aing mah. Variasi. Sok atuh udah dah mana boga duit teh. Boga atuh kala atuh nying kumaha ieu. Riweuh pisan datang mah. Datang eueuh riweuh heueuh. Menggeus di mana atuh maneh teh sia teh riweuh pisan. Aing rek ngomean HP jen ti imah. Tadina mah rek ka counter aing kalewo. Terus Heuh ieu HP aing modar wae tah. ningali Sakapeung urung, sakapeung modar HP teh. Tah, urung enak heuh. Enak heuh. Segedeung deui teh bakal modal. wah ieu mah MMC benang Naon MMC teh? mati suri. Sia amanya HP mati suri goblok atuh. Neangan ubar ieu teh ubar ajang nyeri beuteung tatangga karunya eta podolna meuni kuat ka muncrut. Ieu kitu ubar nyeri beuteung teh. Lain ieu mata siga teh nu ieu geura ubarna teh da. Heueuh da ieu siga teh heueuh. Siga si eta mah da otakna teh jalan dahar di potolan babaturan kana. Itu aya emak-emak abdi bade naroskeun, abdi bade ka Kampung Siliwangi. Ieu bener. Wah, kenaon emak onge-ongengan. Ari ujang ngareruas wae maeukeun ngalah pepelakan. Oh, sumuhun atuh ari kitu mah. Mah abdi bade naroskeun di mana? Kampung Siliwangi. Ah, di dia ujang lurus teras belok ka kanan. Oh, tidinya eta Kampung Siliwangi. Sanes ujang eta mah Cihaur beuti. Terus di mana atuh eta Kampung Siliwangi? Di parit itu lurus deui. Atos lurus terus eta teh ka mana deui? Piraku eueuh pisan tanjakan atau belokan? Heueuh ayeuna ujang belok ka kanan. Ke di kanan aya walungan. Terus ujang mapai walungan. Tapi ka mana urang kudu mapai walungan? Lieur teh aing keneangan ubar nyeri beuteung kapopohokeun jadi layu. Lieur pisan poe ayeuna mah meuni jojol aya jelema teh ini. Nah. Gelo eta mah emak-emak teh kadona kol. Emang nahulu aing teh atuh eta kokol si goblok lieur. Bukan nu gelo atuh da lieur. Ya geus meunang jaba geus adan tuh geura rek salat heula. Eta tadi ojegeun aya maneh madam euy. Heueuh da aing mah tuh ngabaturan maneh hungkul ngojek mah moal aing duit loba rek naon Aslina, deui lamun aya ojegeun? moal urang mah ji ku maneh. Urang adu mah ya Allah sing aya ojegeun ya Allah. Tuh. Aya ojegeun. Neng ojek neng. Ya mah ayo ojek. Tidak. Sok ji kaing mah loba duit ieu. Kemana neng? Kemana aja asal kamu bahagia.
Anjir hanya kal tuh ku aing euy bieu teh. Mun ku aing atuh cewek ulah makaning meuni bohay euy. Ngeunah we anjir si Jaheni euy. Aing mah curiga aing ka si Jaheni mah. Sok dibawa ka Oyo. Keun wae ketang tak kurang mah duit loba pangabutuh eueuh. Mending keneh ngompol kayak ngompol. berita deui film telieur eta berita si Leslar bilang lalieur pisan. Si eta mah teu kadengen netizen si teh da. Si teh naik teh ku netizen keun si tengah gugu pinahkeun ku aing. Tah ieu da Emosian di surga. eta tewak. Besti aku udah lama nggak jalan-jalan. Ya Allah, rindu banget sama si besti aku. Udah di situ aja, Dir. Udah di sini aja, aku mah udah geli. Aing kemana besti aku nggak ada. Ini rindu, apa dia ditelan bumi gitu. Mana susu aku atel di anjing. Aing kumang emeng diracakan wae desa belah. Iya. Aing. Dam kemana dam? Aduh, aing mah hanya kal euy. Hanya kal naon atuh. Mantap ini. Malam ngojek teh nya dipu nya duitna gede, pokona mah hade. Siga karek udah ngompol dam. Siga karek hudang ngompol, karek beres papang, sanes siga karek hudang mah sare. Ieu mah karek beres papang. Sarua keneh. Beda. Beda. Hudang mah boga duit jeung teu boga duit. Ya, ari hudang mah model ieu. Nah, ieu hudang, lamun keur sare hudang. Gugah eta mah. Nya sami keneh, hudang teh gugah. Geus bieu ngojekna meunang. Alhamdulillah. Beres sabaraha? 55.000. Mau nya munyu 55.000. Tuh. 5.500. Oh, 50. Panol na hiji ngagorolong. Tuh. Bawa dam. Tuh gening aya tukang ojek keur marangkal, tapi disidik-sidik mah da jiga dajal. Cik urang taroskeun ka mana? Kampung Siliwangi. Dalam matakan aneh gitu teh. Adik gitu. Siga tukang naon? Bangunan nama ke helm. Heeh, siga arsitek. Helm aneh. Ka dieu. Tah cek aing ge jen. Mang pararunten abdi bade naroskeun. Teh malah nek naroskeun naon lieur aing mah ngajauh. Naroskeun naon? Abdi bade naroskeun ka mana jalana ka Kampung Siliwangi. Ngomong lagi mending gitu atuh. Jauh aja Siliwangi mah. Jauh jalanna oge tadi dia teh lurus. Lurus belok kiri belok kanan geus kana ojek ge lah. Geus kana ojek atuh lionya. Lamun ka Kampung Siliwangi kanu ojek sabaraha mayarna? 25. Atuh mang, euy ulah 25.000 teuing geus we atuh mang. Coba. Cobaan masak ieu goblok. Yo, cobaan geus teu mahi, saya teh meuli bensin ge 12.000. Kira-kira saya teh nawar cobaan ket. Biasa we atuh mah ngomongna ulah poporongos. Eta wawas meuning ngakeos bau keos. Kumaha saya teh jadi moal, was we mun jadi burukeun. Heuh sok lah geus we buru jadikeun. Keun bae 25.000 oge asal tere nepina ka Siliwangi. Sok naik buru. Naik lah. Sok lah. Sok sing balik atuh engke nyupiranana. Balik. Lieur pisan boga muatan teh. Tuan dam. Heuh sok jen. Narik heula. Lebok anjing lebok. Ade jen. Banget sing balik eta nyupiranana. Iya dong, ana mayarna 10.000, coba lamun 25. Kepan ke dileuwingan lamun geus tepi buru. Angkat. Sok. Sing bener mah. Siap. Sok. Dibalik atuh sia teh diukna sing bener. Oh, atuh masuk. Lain si Jaheni teh euy. Siliwangi mah da deukeut atuh dibejakeun jauh sagala. Lain kulilana tuh.
Tapi eta jelema teh aing asa wau sok ningalian dinu naon dinu HP da saha ngaranna teh asa wau nu sok make helm batok koneng kitu teh saha nya kela tak. Oh anjir eta teh artis si Asep Panteng anjir anjir aing meta foto ka ditu anjir ngona we anjing si Jaini mah teu sadar anjir mau artis buku eta teh si Asep Panteng. Ya buru terbalik dia ke ongkos. Iya atuh meuni loba ngomong wae. Radio pisan. Geus di dieu urang terus kudu ka mana? Tanya ke tuka itu tuh saha ngaranna itu tuh. Coba nanya pisan. Nya ari eta jelema atawa orong-orong. Jika tuh urang teruskeun heula. Hei Kudamil. Iya ada apa? Permisi saya mau nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya benar, ini saya nanya. Apakah benar ini kampung Siliwangi? Iya, ini Siliwangi. Dan saya mau tanya di mana rumahnya Bapak Memen. Oh ya udah ya, aku kasih tahu ya. Itu rumah Pak Memen di bawah, yang ada pintunya. Oh di bawah, ya udah atuh saya ke bawah. Pokoknya ke bawah ya. Atau mau saya anter? Gak usah, saya pun bisa jalan sendiri. Ya udah ke bawah aja. Sini padahal mampir dulu. Minimal agak susu aku dulu dong. Ih, senggol dong. Susu di teuing aing kudu ngaracak susu kuda nih. Komo deui eta boor meuni. Ih, gak mau senggolnya juga. Ya udah terserah sia aja lah goblok. Si Asep Panteng dia teh mau na YouTube tapi kalau mau da naon kene. Lah teu ngarti Asep Panteng. Eta na YouTube ai maneh. Lah lieu tiji ka maneh. Bieu ka mana bieu? Di dinya di deket balong mang. Ya. Terus sampai gitu. Ulangi aja. Suara iklan sih. Lompat iklan wae atuh aing mah lieur. Abal teh gablek TV teh butut. Ih, aing mah gablek Lompat. Kalau cari atuh mah ieu bantuan dulu. Ma, tuh mah buru lain sisirian wae. Si Ida. Asyik teh naonan atuh Ida. Halangan. bocok na halus. Buru. Ya, urang kayak gitu. Lah urang adanan heula. Adanan atuh teh pae. Apa ngaku ler? Lain ti mah lain, sok burudakeun. Sok buru. Burukeun. Awas eta sepakbol. Ma, kita ngocor. Mana? Tah. Tadi tinggal ya kumaha ngocor. Tah. Aduh. Aing mah Mandi na naon. kumaha terek ka mana atuh idam sia teh? Urang terek nangan si Asep Bagong. Asep Bagong pamali Naon sia teh. atuh? Asep Panteng. Heueuh, Asep Panteng mah ngomong halangan wae. Mager leumpang ka ditu bade sarajo. Ke urang rek nangan si eta. Heuji kah bari Baik oge. baik kemana ki rumah. Moal hoream. Baik tuh jadi we si hirup Tah, hirup. Ayo. Masuk urang hirup. Ieu sekali operkeun toh. Enggak jadi belok ieu atuh. Ini di bawah rumahnya Bapak Memen itu ini apa? Oh kayak ini. Oh mungkin di sini rumahnya Bapak Memen. Memen apa Memek? Mang mios abdi bade. Naon naon? Astagfirullah eta wawas mending ngaheos. Mang ieu ras bumi Pa Memen. Aya naon ka Pamemen? Abdi ieu Asep ti Bandung ka dieu dipiwarang ku Pa Memen bade nyanak artos. Oh, iya Asep di Bandung. Buhun ieu abdi Asep ti Bandung. Aduh, Asep. Enggak cocok Asep. Asep. Asep, aduh, Alexis Asep. Asep, kenapa kamu pergi Asep? Asep. Urang lain soalnya jangkung teh. Itu pas Oh, bener. sok.
Oh. Mapai walungan. Kela drone urang teh. Nepi ka mana urang kudu mapai walung. Itu siapa lagi? Pakai cetok gitu. Tapi kayaknya ganteng deh. Siap. Action. Siga karek udah ngompol tuh Dam. Sok kayak gede. Action. Siga karek udah ngompol tuh Dam. Si kadek kurang. Kadek. Kadek aja, kadek. Mak, kernaon, mak ongeng-ongengan. Emak keur ngalah. Atuh cing bener mang narikna. Atuh bongana sia maya 10.000. Bangki Bukan segalanya, tapi segalanya butuh ku duit. Hirup duit cenah teh dibawa pae. Tapi hidup teh beuh. Iya, ada apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Oh ya udah ya, aku kasih tahu ya. Apa ya?